Aduh. Nyahoan ai nyubut kali pucang jalan ka Pangandaran. Anjing. Ai nyebut Garut jalan ke Samarang. Anjing. Ai nyebut bupati atasan camat. Ai nyebut lurah bawahan camat. Anjing. Benar ya hese gua ini. Panon mata. Leungeun pandangan tangan, suku alat ngalangkah, beteung padaharan, huntu alat maranghakan. Aing mah kapanggih wae Alah. Lamun ngalagu sia. Mah ngalagu mah hese deui. Bangga heueuh kagak saya mah. Cacalawakan mah gampang, cacalawakan yang ada nadanya heueuh. Ngalagu teh cacalawakan yang aya nada. Kieu eling-eling mangka eling. Iya gampang. Naon sia? Sadar-sadar mangka sadar. Anjing. Rumingkang di bumi alam anya celang kamar capada. Dharma wawayangan bae. Dharma wawayangan saja. Maka Dharma wawayangan bae anak kasasar lampah sama tamaa. Anak kasasar lampah ieu nu hese mah goblok. Nafsu nu mata kaduhung. Heseun anjing heseun. Hese saja gampang. Naon sia? Nafsu nu mata kaduhung, sok. Amarah yang mata hanyaka. Aduh, anjing teh kapanggih. Badan anu katempuhan, awak yang kababawa. Deuh, ampun aing. Budak leutik bisa ngapung, anak-anak ngawang-ngawang. Ih, aing mah. Ngapungna sok tengah puting, ngawang-ngawangna pada malam. Aing mah euy. Sarupaning bumbuhan di teanganna, kahakanan, aprak-aprakan. Alah. Nyebut bujur pantat. Nyebut kanyut tatangana palangkakan. Anjing. Aing nyebut bool liang tai. Anjing, goblok. Gening becus ya teh anjing. Katipu aing. Aduh ampun, sia betes geuning eta. Aduh ampun, Gusti Nu Maha. Tuna lampah eta kasarios. Astra jingga dawala dicana ku Raden Gatot Kaca ti Tumaritis. Ka ieu leuweung maksad mah bade ditepangkeun sareng Astra jingga nu aya di ieu leuweung ti Brasara. Dawala abdi cepot. Ya purang reureuh heula di dieu.
teu harti ieu kejadian. Wah, teu hartos kumaha Den? Atawa kaula dijebak. Ulah lupit. Kaula init manehna eueuh. Aduh cilaka. Ya, Akang, ungah balewat tangan aing euy. tatu akang bisa kayak kieu kejadian teh. Geus jadi sabiwir hiji dewek teh bangsat Pas jebar kemana-mana akan kelangsan. di pasar ear. Pajar dewek cenah maling layang jamu sekali musada. Oh, singkat sebis mah. Cilaka. Geuleuh kunaon ngewa kunaon jelema ka aing fitnah. Saha nu nyebarkeun ieu fitnah euy duh. Akang teh beungar teu dipikir. Saya belak-belakan ka abdi kan abdi teh bade dipaehan itu ya. Diuk leunang. Diuk. Ma jeung bapak poceak cing salamet. Tantos we. Ngiring melang. Upamanya rumah sakit aing ngaran-ngaran jujur jeung satria teh lain di jelema model juragan Gatot Kaca Ungu sanajan di jelema jahat blak-blakan nyarita nu jelas anu henteu mencog tina pagawean eta hartina jujur saeutik gedena bakal ngurangan kana dosa ngadek sacekna nila saplasna kadar urang rumah sasalah da jelema mah saha nu bener salilana nu penting tobat ngan di dinya lamun heueuh cocorokot layang jamu sekali musada geus jeung dawala luntur dulur laas baraya leungit pencakaki Urang pegat pabarayaan. alus jeung tibatan aing kalakuan kitu meuleuh hade aing pemodar tuh dah kitu agan diolok ke kita tadi. Kaula yakin si Cepot teu boga salah. Benar teu nyokot layang si jeger inguna sia teh. Ngan lamun sia keukeuh nuding ka aing ngamuk aing tingalikeun. Nah, pasida-sida teuing ka aing. Kebon sereh kebon rih tangkangna di bareng ketan tangkangna di bareng ketan mun migawe repek rapih timungan kasametan timbulna kasalamatan turiang dina babatu melak pandang di basisir ari melak pandang di basisir Mika nucang tangtu matak janten dagri pikir kebon kacang ngejang
sabea Hutan cabeang Laktaka paling tangan Babalean pangalusna Nyaraka di kampung ngarang Kasaean mawang Bikin pinasti kersah yang wedi ya kersah yang wedi mapak banyak kenalara ya kenalara latihan pinasti kersah yang wedi mapak bayang kenalan ulah melanggut anu bakal melaan maneh di mana sidang kaula bakal gareng tuh dah gitu agan mah ongkoh abdi teh diteken ongkoh rek dibelaan abdi teh jadi lieur aya nu leutik mah teh agan kumaha ieu teh kawitna pokona kaula panganyarita kitu teh geus panggih jeung nu nyokot layang jamu sarusana nah atuh agan teh sanes tewak lain tewakeun nah eta leres sarupi jeung abdi lain sarupa deui ti sora nepi karupa pengakuanana anak buah Semar agan mah kumaha pun lain tewak asongkeun ka abdi kadek ku abdi cuman yo kadek we lumatak ku kaula ayeuna dek ditepungkeun teh wayana pansen ti manehna jig sia bisi teu percaya si cepot bawa pangihkeun jeung kaula pikeun ngahinarkeun ieu fitnah kitu atuh puguh we kaula jebakan agan angkat itu init jadi we abdi nu terus katakan tapi kaula yakin ieu naon moal init saha manehna ti leuweung lah bangsat pake moal init dibere kesempatan komo loba jelema ge susulumputan gini kabur tidak ilmuna kasirina tidak ilmu naon ilmu ka jero deuh ari agan marukana abdi teh apa ilmu ka jero abdi teh gan tukang mencitan hayam di jeroan hayam teh seueur aya burih aya pujit aya amprut lain marukana ilmu ka jero teh kitu meureun tak kitu bot mudah-mudahan we si buru-buru panggih da teu jauh ti dieu jadi maneh maka kaula sopan mun tapi itu mah eueuh nu diajen saurang oge alah da bangsat atuh ngaranna oge agadeuh ampun agan mun tewak di dilelebar teu wantun meureun agan teh lain teu wani eleh saha kaula Kangjeng Rama Arya Namru kaula pun kitu deui ku saha teh ku jelema eta nu sarupa jeung maneh elehan
Wah, siapa mana oke mau kuat. Ya. Mau aku meok memeh dipacok di mana? Miyuni hayam kabiri ngepek jawar, naon jawar jawer. Jawer, ngepek jawer ngamang jangjang gitu. Nya. Padahal upami leres magan. Abdi mah bisi ieu bisi bilihnya ieu pun lanceuk kalakuan kitu ulang. Bade naroskeun teh kieu we kangge ieu kangge pertanggungan jawab abdi. Naon? Jam sabaraha di iwatna? Tengah putih. Kinten-kinten cenah mah jam 1 putih. Jam 1. Jam 1 wengi rebo kamari. Ieu. Dina rebo malam Kamis. Malam nada abdi mah jeung pun lanceuk ti sore keneh ngalajo kampion. Ngalajo final. Barcelona sareng Arjuna. Arsena dawala. Nah, sia teh. Liga champion. Juara kampus Uninus kampion. Sia mah aing salah kitu ngadegungkeun. Tak kitu bot. Tobat. Pun lanceuk sareng abdi teh kula dina wengi Kamis teh pan urang teh bagian ngarona lain. Heuh. Pan akad teh jauh ti kuring pan makejeng meulem jagong non teh. Tah lamun maok jagong peuting harita leres. Tapi da enjing-enjingna mau digentosan ku abdi. Kitu kula. Jadi teu ka mana-mana. Henteu si jeger teuing abdi saksina tah. Lumatak beuki yakin. Yakin. Anu maling teh nu sarupa jeung maneh. Lamun disebut fitnah moal nitah nyokot maneh. Kade cenah bisi fitnah ieu pikeun ngahindarkeun fitnah. Tepungkeun si cepot jeung kaula kitu pokna. Duh hayang geura panggih he di kadek cuman. Pogo da tetek kusen. Nya. Naik kusen kadekeun. Heeh, lain pantuaneun. Mun pi kuseneun mah heueuh, kitu ceuk aing oge. Gitu, Bot. Awas, Bot. Tinggal itu balet naon. Dah, aya euy. Dulu itu anu diikat si cepot garana aya di dieu. Duh, naon itu kan? Hey. Dari mata turun ke hati, dari mata turun ke hati. Aluh, nepi ka jangkung gede gitu. Lah, aya makhluk gitu dulu. Lamun di urangnya aya nu kitu rek dijieun tukang main bola jadi kiper. Tapi ka browes gitu. Ponggawa
teu elehnya dudungan aing sora. Wah, ngeleken Hari itu mah denger ieu mah gentem. Andaruan. Saha ngaranna? Ngaran kaula Gatot Kaca. Aya eta Gatot Subroto. Nanaonan sia. Nanaonan da wala. Guys, yang loba omong saja da wala. Hari eta bener sia cepot. Inggih. Cepot. Astra Jingga. Eta jelema anu ngaran Astra Jingga wayahna rek dipenta ku kaula. Hah? Maksudna naon? Jelema eta teh Gatot Kaca bangsat deui. Nya eta geus nyokot layang jamu sekali musada. Coba kanu kitu euy geus nyahoun. Nah nasiban ari aing. Lacak atuh da cepot teh lacak. Nya, iraha aing kabajakeun puak-paok. Nah, sia. Geuning harita hayam tukang rebab dicokot. Da janji rek mere. Anjeun ulah pipiluan urusan kaula. Ieu urusan negara amarta, ieu rakyat kaula, ieu nu jahatna paribasana. Kaula anu hak lewatna. Anjeun ulah pipiluan. Pokona dibikeun nuhun teu dibikeun ku aing saha nu ngahalangan bakal aya mamala nu teu hade. Sing hareupan Gatot Kaca ku sampean. Apa kon wani marang aku? Ora wani teuing apa ku lanang-lanang. Aji mula titegah kaliya pada-pada. Benar, iya. Rebah dadamu. Coba. Di lega. Ayo. Surah merata, jaya merata. Majuan. Cicing, bot. Cicing gini. Ulah kemana-mana. Ya. Surah merata, jaya merata. Surakarta. Semarang, Tegal, Soreang. Lain kumaha itu nya euy nasiban aing nepi ka kieu ye. Oh. Sakapeung masok ara ku ayana romantika kahirupan. Pasti akan. Sabab rupa-rupa kejadian pasti teteh nu kadenge ratusan jutaan kejadian teh. Sanu teu kadenge. Nu kasoran nu kadenge. Nu teu tepi kana ceulik kuring. Bener nu teu katempo. Tabeuki ebreh we di dieu kuring mah hartina dunya teh ieu. Oh iya, Kang hareng-heng na dunya teh nya. Nah ieu nu rek tepi berat kumaraneh. Cing, dinu alam sakieu. Sabab urang sararea hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas araga ditinggalkeun nyawa maot meureun disebutna. Bener Kang. Kawas nu rek lalanggeng wae hirup teh atuh. Bisa memenang Kang. Ai teu ancrup kanu kieu heuda lain di dunya deui. Di dunya. Da loba ieu jiwa raga teh kasucian bet kapangaruhan ku urusan duniawi. Lain ulah dudunya, da dunya mah kudu teangan. Ikhtiar. Ngan ieu hate ulah berat teuing, jadi kudu siger tengah hirup mah. Dunya akhirat teh apan lahir batin. Aduh. Lain hiji awas. Loba Kang bisi. Lawala abdi aping lanceuk maneh. Saha ngaranna maneh hei Satria? Ngaran kaula Gatot Kaca.
Menit pada rantes naon atuh dedeng sampai rupa hade patut tenganyuk rupa tementa maneh teh kunyuk naon ngaran dodo budeg jibuta teh naon maneh budeg innalillahi wa inna ilaihi rajiun bapak maneh paehnya coba atong diradenan teh ngaden budak ieu mah ayo seglut anu ngaran Astra Jingga di mana? Aya di mulah ditu. Hah? Di mulah ditu. Maut. Atuh lain kita tadi dibikeun ka aing. Siapa ya? Anjir meuni teu awakna euy. Woi. Woi, toak. Anjing. Layang mus nah aing teh nyopot nu kitu teu boga nu kitu wah tong sok teu di aku ieu bangsat macan di tenggelan memawa ka ngaku sok aya pecakan aing tenggelan heula ku sia naon sia udah teh make jeung nanyakeun udah goblok piranan kari milih aing mah teu Minggu meureun Senin teu Senin meureun Salasa, teu Salasa meureun aing teh Jumat di ngacir. Jumat di akhir atuh kitu. Piranan kari milih aing mah teu Minggu meureun Senin. Teu Senin meureun Salasa, teu Salasa meureun aing teh Jumat di ngacir. Jumat di akhir atuh kitu. Untuk ngabodor atuh yang seuri aing. Sok. Wet jatuh. Waduh anjir. Refleks neungeuna euy. Wih, ya Allah, anjing. Goblok ngajengut, wah. Ngajengut, wah. Wah, tapnya sampai dia. Lamun teu ngejat lain didegungkeun ye. Wah, ya, sampai ya. Anjir. Wah, lamun teu kitu aing bahaya euy. Walah. Wah, wait. Ambek ini. Alah, sia weh. Wah, sia anjing. Musik sia. Modar sia. Sok sia. Beuki aing mah anjing nu kitu. Wah, cilaka euy. Cilaka senjata pembunuh. Geus teu beunang ku eta mah cilaka aing. Beuki anjing. Sok seger aing mah deuleu. Beuki anjing aing. Beuki. Beuki anjing bau loba teuing anjing atuh aing lieur aing. Anu penting mah leso teh aing mah. Heeh. Goblok teh euy. Ngeunah saeutik mah euy. Loba-loba ting yang utas enek-enek. Alah. Naon? Enek. Enek mah neuleuh anu sok cicing deket dina pantau mobil geuningan Bandung.
kenek anjing nu kitu mah. Oh, si geus digenti. Anjing teh. Coba lagi kenek teh mah. Alah. Hebat euy. Menta Daun. Hebat mengeuna teh teri goreng. Aya hebat muning. Babat anjing jama tuh. Oh, babat. Lain beuki pika geuleuheun ngomong deui. Ya tuh. Ya tuh. Nya si goblok gua. Ditakis ka luhur nya bakanyut. Mentong jorang si goblok. Lihat kanyut. Nah ada ngaranna. Nah ari aing pangijeng kanyut kudu njumut termos. Tah wet ya sakya. Wet ya. Alah muni badag gitu. Resep aing anu kitu teh duh. Daun maneh eta bobogaan muni badag. Ya goblok udah diurus. Kumaha teh ngurusna? Ngurusna bisa badag gitu kumaha? Ih, muni hayang nyaho wae sia mah. Bejaan ilmu mah kudu diamalkeun. Hayang sia badag, hayang. Nyaho cair rem. Minyak rem nyaho. Nu beureum apa? Asupkeun grepe kana urut aqua. Terus kocok-kocok. Terus bajurkeun. Heuh kana eta. Terus badag, lain badag ateul anjing. Atuh di bangunan deui mah. Ampun. Wait ya satya tuh. Wih. Hoi. Jelema na euy. Awakan dulu. Huluna. Eta nih. Duh, ampun.
Aduh. Anjing nyeri alah. Aduh. Alah anjing. Aduh. Saya teh teu nunggul kana hulu aing. Ampiling ku aing sia. Aduh. Alah. Aduh. Blok. Saya teh. Tong camplak gitu-gitu ah. Aduh, setan. Montong pecah capek ke siapa ah, palaku aja. Aduh. Alah. Duit. Saya teh. Aduh, goblok. Saya teh. Dewek keur di jero gitu tadi jero pletuk. Bahasa. Iya gini ngeuleuh ieu. Alah ampun. Alah anjing alah. Datang nira tangan demam. Datang nira tangan demam yang pakulingan lana. Arab kuainya iya. Alah. Gan. Iya. Kumaha beres dinya? Beres di mah tenang lah. Oh. Alhamdulillah euy. Lah, naon? Bersling ieu keur gelut keneh. Kade sing ngajati euy. Nasiban dewek euy. Mun teh mah eta nu mitnah aing nah geuleuh kunaon ngewa kunaon teu aing teh teu beunghar lamun sirik-sirik kunaon aing teh da heureut pakeun pungsat bahan dia teu haragap teu aya da lamun kapangih ku aing dicacak demi Allah aing moal diantep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam lah. Oh ayeuna lamun dipikir bolak-balik dipapai di rasa-rasa anu mitnah ka aing nah atuh lamun geuleuh mah geus datang ka imah aing kadek matak naon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ta ayeuna mun teh mah jelema grepek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ka dewek teh ngahina mun teh nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ayeuna aing teh ngimpi naon ce euy. Da lain eunteung teh. Tah, sia meureunya. Naon? La ilaha illallah nya. Eta sora nepi ka rupa, nepi ka pakaian aing. Jadi pisan sasieur lho. Kek. Siling saha? Dewek cepot euy. Saha? Cepot. Anak Syasling, anak Semar dek mah. Aduh, mancing nafsu aing ya. Cacak bae ku aing itu. Kurang ajar sia. Oh, cing cabut keluar teh bedogna. Aduh si dawan. Naon ya Kang? Kita mau bedog kalah bedogan ku aing. Pengen hese didudut. Jai si dawan namanya. Oke. Dewek mah dek nanyakeun kieu, sabab dewek teh geujleug dewek teh geus kasohor ayeuna teh kasohorna teh dina bab maling di pasar ear.
di lemur gujrud komo di pabrik mah sabibir hiji pajar dewek maling layang jamu sekali musada anu nyokot layang jamu sekali musada saha dewek dewek si lain tah sia kadieu da kumaha teu pangabutuh goblok ngahina pisan sia teh engke lana sabar atuh sia teh mina-mina teuing sia teh ya lebih kejam dari membunuh dulu fitnah teh belegug nah saha nu dipitnah atuh si lain hor saha cenah ai eta ngarupakeun rupa dewek bari jeung sora dewek ngaran cepot teh bari kalakuan salah pulang paling layang jamu kalau sada ngalain fitnah belegug teu fitnah teh lamun dilinya geus dihukum mang tahun-tahun alatan sileing maling layang jamu sekali musada bari jeung teu rumasa tah fitnah ieu mah sileing dihukum acan can aya urusana naon jeung lamun fitnah mah dewek ini silaing nu katudingan da dewek mah aya ieu ho silaing nu jokot layang jamu sekali musada teh dewek kadiekeun atuh mana layang jamu sekali musadana ho tah ieu tah barang bukti keur di dewek mah kadiekeun ulah kadiekeun ulah di bodaran sia koeng ulah karunya dek ka silaing sia nyokot layang jamu sekali musada teh nya ka dewek teh goblok heueuh sabalikna lamun ieu layang jamu sekali musada ku dewek dibikeun silaing nu cilaka naon cilakana engke layang jamu sekali musada dicekal ku silaing dewek ini ieu nu dituding teh pan cepot tangke di silaing aya barang bukti layang jamu da moal ka sanuding dek teu rumasa kumaha Allah uyut da silaing kekeung kete dek di tengah kumaha da barang bukti di silaing ulah nu matak ieu mah rek dewek we tanggung jawab ieu dewek nyokot layang jamu sekali musada teh keur ngahijikeun mararaneh jeung pamimpin maneh ulah nepi ka patongong-tongong ulah pecah belah antara pamimpin jeung rakyatna diadu domaakeun ku pihak katilu mun hirup sewang-sewangan leupas ti rasa beungkeutan moal panggih jeung kasenangan pasti bakal panggih kahancuran pikir ku silaing ta ieu layang jamu sekali musada teh keur ngahijikeun bangsana sukuna sanajan bari papisah sanajan bari beda sabab bersatu teh bakal teguh deuleu bercerai mah luntuh kaituna maneh salaku rakyat ayeuna cing apa nu matak deuleu pentingna sakola pentingna pendidikan teh kitu bucu baca sanajan maneh teu ngalaman sakola tanyakeun naon ari kumaha ari A teh U jeung sajabana maca teh kumaha abeh teu tinggal leuting informasi berita maca koran jeung sajabana saeutik gedena sering teh bakal nambah wawasan bakal apal eusi negara politik jeung sajabana nu matak ulah nepi ka bodoh jadi bangsa anu bodoh negara jeung bangsa ieu teh ngabutuhkeun sumber daya manusia anu berkualitas tah saperti silaing hirup ulah nepi ka kabogoh teh nyok kasamaran tingali hor ari silaing teh saha atuh dewek teh silaing ai dewek tak silaing teh dewek teu kaharti hayang dibuktikeun hayang ai di dinya ngadahar uyah kumaha asin tak dewek oge sarua asin jadi berarti maneh dewek silaing sanajan jeung raja jeung Yudhistira jeung Bima jeung Gatotkaca anger keneh dewek teh eta keneh sabab dewek aya di dinya sabab nu di dinya aya di dewek aduh cing apa kana eusina layang jamu sekali musada ieu ti mimiti ketuhanan nu maha esa ditungtungan ku keadilan keur sararea
di mana silaing apa karena eusi na ieu pancadharma di mana pokal ngomong di mana ngomong tarik teuing moal aya tuntutan naon-naon sabab hartina teh demokratis pancasilais naon sabab lamun kitu bakal dilindungi ku undang-undang jadi profesional ai kitu mah ujug-ujug aleutan ngaruksak pangwangunan anu geus aya bari jeung ukur teu nyaho kaituna ukur kababawa unggul ukur tuturut muning hartina nemongkeun kalemahan jeung nemongkeun kabodohan pribadi urang era ku tatangga negara nu geus mararaju nuluykeun perjuangan urang karuhun teh lain ngan ukur di PLing sataun sakali tapi sok teruskeun perjuanganana sanajan dina alam anu merdeka teruskeun berjuang temongkeun karya-karya anu terpuji karya anu nyata saliring-liring dumadi sarengkak saparipolah teh guna keur kapentingan negara jeung bangsa sabab ieu negara jeung bangsa nyaeta pemerintahna nganyurkeun kalayan ngaharepkeun masyarakat teh anu berbasis religius, kultural jeung wawasan lingkungan. Ulah nepi ka katotoloyo tuh tingali di belah ditu aya tukang ojek geus bersatu nepi ka tugas mulia dilaksanakeun nyepitan masa ratus-ratus naon eta teh tah teu matak naon bukti dina gawe model kitu teh eta teh pejuang deuleu ku sabeungkeutan ku jalan ayeuna nyunatan masa barudak ojek nepi ka bisa ngumpulkeun jalmi ti ditu ti dieu pake ajang silaturahim man ahabba ayyub satulahu fi rizqihi wa insyaallah biasarihi fa yasirahima saha-saha jelema anu resep micinta kana eta silaturahim bakal dipanjangkeun umurna jeung dilobakeun rezekina eta kuncina teh eta pikir ke silaing pos ngan bedana teh bari dewek di sekolah meureun ieu tamat sekolahna meureun teh S1 mah hari silain es krim kuring mah tak kitu jadi ku ayana teh dibikeun ka kuring teh eta layang jamun sekali musada teh nyaah ka kuring nyaah ka silain sabab lamun ku kuring dibikeun ka silaing nu bakal cilaka silaing nu bakal katempuhan tah kumata ku dewek teu dibikeun oge apa dewek mah kana pi bakaleun anu bakal cilaka teh lamun kieu teh kieu lamun kitu teh kitu nu matak teh heula tenang halah nyo atuh sak dirinya teh saha dewek teh silaing teh dewek eta ku keukeuh euy ari asalmu asal maneh di Allah balik oge bakal ka Allah deui ai dewek sarua ta eta hese teh duh bingung mikiranna itu dipikiran da geus jadi kariprak sapraptane pun ieu Gatot Kaca eleh jajaten ku ieu denawa. Cepot. Tenyo dunungan maneh. Pinah ka dieu pinah. Pinah ka dieu pinah. Dunungan silaing eleh atuh. Waduh euy, urang aja diuk-diuk di dieu ngarene jeung dulur. Nepi ka teu dipiceun sasieun. Nganina hitut beda teh euy. Dewek mau jengkol ieu mau nangka. Aduh, agan. Cepot. Ini kumaha kan? Hebat ieu buta mah. Teungeuna matak leuleus. Ampun jeung. Kumaha tuh kan? Cing tulungan atuh dulur. Ngomong jeung saha maneh? Ieu kan tinggalin sarupa jeung abdi teh.
gini maha guru. Syukur. Dirinya teh guru na eta. Iya. Kan dirinya jadi guru na iya, tapi duit maka dia keun. Ampun. Alah. Aduh, agan. Kunaon? Lulus dawala Gusti sok sia. Neangan jeger saja batigang kasa. Dunung. Naon? Naon? Gusti aing cilaka yeuh. Ka mana aing milih? Sing sia. Teguh naha dulur sileung teh ieu atawa ieu? Nyaga itu kikituan ke heula lanang. Kuring mah dek nanyakeun kieu aya nu nyokot layang jamu sekali musada saha dewek? Oh sia nu kurang ajar teh. Dulur aing mah tah tuman kelanan diuk moal ngencar moal diuk. Aduh. Tulungan eta dunungan urang kumaha geus kitu? Sok eta dunungan maneh namru elehnya. Iya. Di kumaha teh teungeuh. Ku siling mah diteungeuh ku dek mah cager. Aduh nuhun Pak Guru nuhun. Urang aja kek diuk. Tegeuning geus aya eta mah dipangibot para teh ngobrol sareng abdi. Dicokot layang jamus, teu da cilaka, halus. Ya, pikiran abdi mah hade. Ya. Ai caeun geura hayang diaku wae. Naon itu maksud tujuanana? Pokona eta layang jamus kali musada rek dibikeun moal. Hah? Mana ina layang jamus? Ieu. Tah. Aduh, Maha Guru. Tong dipasikeun kanu kitu eta layang jamus kali musada Maha Guru. Tenang. Empek cokot atuh. Rido. Hah? Mana ina layang jamus? Iya. Tah. Aduh, Maha Guru. Tong dipasikeun kanu kitu eta layang jamus kali musada Maha Guru. Tenang. Empek cokot atuh. Rido. Nuhun atuh ai teh cuma cepot. Naon margina ieu teh pangar dipasikeun Maha Guru. Kada manehna nu nyekana. Ngantong maka jeung susulumputan kitu atuh. Entah ucing-ucingan da kuring mah lain mata peda. Da ieu nu diharapkeun ku kuring mah supaya kumpul antara ieu ti angkatan bersenjata keamanan anjeun salaku raja si cepot rakyat ta ieu kamanunggalan di dieu teh penting ieu teh. Ta ieu layang jamus kali musada teh bukti nama dina kamanunggalan antara pamimpin, pahlawan jeung sajumlah rakyat anu aya di negara. Sok cokot tong susulumputan kitu buktikeun barang nu nya pan anjeun mah lain tukang bohong. Bet gabohongan diri sorangan. Pinasti kersah yang dumampara ieu Prabu Yudhistira Raja Amarta. Ulih kajati pulang kasa. Tobat wa ampun. Wa ilaha. Paingan putra eleh da uwa geuning teh. Maka pihatur Gusti geuning teh Gusti Prabu ngahaturkeun semapatos ditarima dawala sumuhun. Ieu kajadian kieu kula syukur Gatotkaca pindah. Waduh gua. Ampun geuning nah ieu teh saha atuh nu salarosna. Sobi supados dibuktikeun we salira ge ulah susulumputan karunya.
Astra Jingga disorot ku umum mah yakin Astra Jingga anu salah. Dah jelema mah nu bener siapa panjangna. Ieu panyaci jeung panghina ataupun pamitnah batur teh dipake sobar jeung tawakal mah eta teh batu loncatan pikeun ngaronjatkeun harkat darajat manehna. Di hareupeun nya jiga fitnah tapi pan kasang tukangna ngaronjat harkat darajat manehna. Jadi kasohor ayeuna si cepot unggal jelema sabibir hiji. Jadi maksudna tak ieu kahayang teh. Ngahiji teh boh lahirna boh batina antara rakyat raja jeung anjeun salaku keamanan negara teh ulah rek patongong-tongong sok. Da ieu teh negara urang keur urang hak urang wajib dimulai ku urang hasilna keur urang keneh heulakeun keur kepentingan umum tibatan ngeheulakeun kepentingan pribadi. Sareuneuh saiga paheuyeuh-heuyeuh leungeun paantai-antai tangan ulah loba saur tanpa bukur buktikeun dina gawe ieu layang jamu sekali musada teu hayang dipangklangkeun wungkul teu hayang jadi slogan wungkul teu hayang di mana ngomong ngan ukur melaan ieu lambang kagungan negara itu namanya kamuflase. Ya atuh mudah-mudahan teu hayang mudah-mudahan hayang pasti hartina jadi pamimpin teh kudu ngadek sacekna nila saplasna nya cek nyana lain cek lain ngampire bunuhun laksa ketika bingahan tah kitu geuning pot kakara bakal maju di negara lamun geus bener-bener gawe bareng gawe ransage dina mangsa ngamumule ieu negara ku sararea hasilna keur sararea keneh comu dupi salira teh saha nu saleresna bejakeun ke bapak maneh pot dawala kami dek balik sabenerna entong make jeung hayang nyaho kaula ti mana-manana nu penting mah dina waktu ayeuna kaula nempo runtut raut sauyunan sageus sapihanean mun cai jadi saleuwi mun darat jadi salebak oge kaula teh ngarasa bangga jeung ngarasa diajen ngarasa reueus pek bakal mararaju anjeun mun teh mah anjeun cicing dina jalur pangeran hartina pangeran parantos ngadawuhkeun yen lamun anjeun cicing dina jalur kami maka kami bakal nurunkeun rupa-rupa pitulung ka mararane cing yakin laras sakitu benas jika sayang tumampara ieu Astra Jingga mamalihan teh si horeng Sang Hyang Tunggal Ramana Semar Badranaya mulang jadi cahaya ka alang-alang kumitir. Daya moga-moga we salira tiasa jalametkeun dina tudingan eta salamet maneh sabab kaulah saksi da maneh mah geuning tetua teu dosa nuhun atuh pami kitu mah nuhun Gusti Prabu hayu urang jarah ayeuna mah ka bapa maneh sabab geuning eta anu bieu teh yakin sekeselerna maneh jeung bapa maneh cepot luar biasa yen Semar teh lain jelema samanea entenane da aya kakawena geuning Semar yawi nangnong Semar kuncung benar nangka Badranaya kitu po ta eta jumun ya alhamdulillah salamet ieu urang sadaya mudah-mudahan we atuh ieu lalampahan teh menawi sareng menawi aya pulunganeunana khusus kangge simkuring uluna karek kasadayana kalayan hapunten dina sanggo pihak kalepatan ageng semanten alit nu nongton nu ditongton sadayana we mudah-mudahan aya dina kasalametan permios sanes teu sono pamitan sanes bosenan sanes waktos tiasa patepang deui ieu lalampahan urang cekapkeun deui ka dieu tumang tinetik Simarasari tutup lawang siwataka.
buktikan merahmu. Gudang Garam Merah.